Kota beak, beli kota. Kelak, hitunglah duitnya. 2.000, 5.000, 20. Pulsa baranya, pulsa atau kota? Kota lah. So kenal pisan teh budak teh. Ngicopan ge, rumah laki. Ye. Budak naon? Naon ieu naon? Urang dikeng edit urang. Geus lah. Jajan we jajan lah. Kota urang lu kotaan. Cicing. Geus urang ieu. Ampun. Apes pisan aing. Beb. Jadi terjadi we tuh beli kotana. Duh, jadi mah kawin teh ya. Jadilah. Saya pemulung dia, entah cokot. Kerjaan mulung, naonan kerjaan mulung. Daripada mana maling di saya eta sok. Maling naon? Ieu mah duit urang. Duit urang nemu orang tinggal di bieu. Nan maksudna ya preman di. Mungkin preman maneh sok. Pukuli lah, pukuli lah. Pukuli, ayo. Makan. Gimana aing? Orang lah hujan lah beli batong nah juga nah. Abang Cimang. Beli Cimang. Mangga. 2.000 Mang. Siap. Mang sing loba nya Mang. Oh siap. Awas salam saeutik mah meuli deui urang mah. Meureutkeun tuh Mang. Siap deh deui. Lila asa Mang mah. Kedapenya. Ampun, duit segitu-gitu teh lah. Ya. Kenaon? Cicingnya biasa, duit leungit ah. Jeung leungit cuma ceritana. Cari tanah begitu panjang, menceritakan mah misalkan buku sabet. Wah, misalkan ketik. Jeung kana buku-buku sakebet. Ceritakeun we. Kalau cerita asal mulana ya, ceritana dia. Sedih tong. Hah? Sedih tong. Sedih. Buru kan leungit duit. Ceritana kieu deh. Duit teh dihitung ku ate. 20.000, 5.000, 7.000. Tuh, eueuh teh ngapung. Budak duaan, manggil duit euy. Saha bukan mah bukna teh. Ieu tah. Mama jauh di si eta tah mah tegar. Tegar. Saha tegar? Preman di dieu apal teu? Preman. Tinggal atuh calanana ge saroekan. Oh, emang sarek da? Mana preman naonnya? Mana preman bener? Asa budak keneh maksudna gitu. Baheula mah teuing nyawa-nyawa ka dieu teh geus kitu. Nya atuh buru lah, urang teang ka ditu. Jeung moal Sorangan. Hampura heula apa neangkeun lah eta budak asa teu sopan kitu tah. Oh, teu sopan. Ceramahan. Oh, arek ka. Kari ceramahan Pak Ustad. Oh, mah. Anyang teuing. Tagoan di dieu. Nya. Ampun kasep dak. Bos berarti perenteng gitu. Naonnya ka dieu? Curiga urang. Apa deh tuh maros hari A nyanak bisnisna aja teh. Ijal mana? Jal mana anu bener ngomong teh. Urang rupaning preman kieu tara maling duit batur. Tah nu bisa. Mana? Buru sampeurkeun. Ayo Buru, sampeurkeun. Tunjukkeun. Ngomong gitu udah teh. ya sanes. Ampun teh, dikeun duit mana? Duit naon? Premi ibu kota dikeun.
Duit naon ieu teh? Tadi duit didinya urang murah eta duit urang. Ya, duit oge beli Ya, duit kendaraan. oge. Yang duit ngomong kurang dibere tong itu carana. Urang loba duitna sebenarnya. Heeh. Ambil mah Hanya kebetulan teh ke apa-apa bawah. pakai nyokot atuh. Ambil mah teh ke bawah, weh duitnya teh nyangge cokot, daripada lapar. Tuh barang dahar. Meski dia yang duitnya teh keur pek lockdown ongko digawein teu mana yang mana gawe teu. Gawe eta bieu, bina duit bieu. Astagfirullahaladzim, eta mah maling bos. Aduh, ampun teuing. Tuh, itu budak tuh halus tuh. Beli kena gitu, ngulung sampah tuh budak ge manfaatna gitu teh halal penting mah. Paranas capek, suku lelumpangan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Jang, mana ka dieu? Nya, bulan A. Ayo nona, Beneran ngalasain tos seharusnya. karek kena pedinya, seperti kene. Ini jual kemana dia? Kalinya kaki dulu. Syukur. Iya, ngaranan halal, anu halal teh. Sarua duit teh ge halal. Halal iya, mana mah teh halal eta. Naon kituan. Halal kangin. Asupna maling eta. Rezeki Teu urang bisa angin. gitu, teu bisa. Ieu anu halus. Mana apa teh iblak ieu? Mana biar teh anu Lewat ngalewat. nu nyekek Hah? teh abi pas ngalewat tos. Nyekek naon? Ke mana nyekek? Oh, oh. Mana Ulah kelas? sok fitnah sih ieu. Mane Fitnah pugu bener. jangan duit halal tapi fitnah. Salah. Lumuk bener ohnya Pugu bieu. bener. Masalah bener ieu saan bener ieu. Tuh si itu pugu bieu nampo teh keur nyekelan duit we. Bari jeung nyarekan ka urang. Arek kitu wae lu. Ulah kitu jang. Ulah naonan kituan. Cik sih bener hidup teh. Loba orang teh. Arek kitu wae mah bener. Ieu ge kita halal teh naon. Asa ulah nyokot duit batur reh. Aduh ulah. Awon kasebutna. Sok teh ditakeun kunaon asal mulana. Bisa pulang paling gitu. Ulah naon gitu kan. Udah, urang bebat. Orang minta kege udah bingung hidup tujuan orang rek kumaha deui. Usaha sing bener, mulung sampah ge eta halal, jang. Era kunaon? Asa nu ngarang era penting mah halal duit mah. Teu nyokot duit banda batur. Hampura mah sekali-kali deui. Ku di hampura. Ku diikhlaskeun eta duit eta kok bae tapi ulah kitu carana muka baturnya. Da urang kumaha mentak ieu oge ditinggal ku kolot. Eueuh kabeh. Bang hirup sorangan di imah. Usaha teu boga. Yang lu sabar deh. Ya. Hah? Hampura. Ya ku di hampura. Geus ku bae. Geus tuh tampura urang. Hampura mah Kan kitu mah. Lu sok hampura-hampura. Nah, yuk mana damai gitu berkat si Ujang. Mantak mana kudu nuhun ka si Ujang oge. Dulu ya nya. Ujang nama arek ieu namanya ari ngiluan tuh urang. Ayo. Itu kesalahan itu Ngerakeun mah. Nah, Geus tuh. halal gitu. Gua udah di kelas duit eta mah kebae. Ya. Hampura aja cisna saeb. Pesen naon bae. Ya. Lanjut, ya lanjut. Oleh sebab itu, jangan pernah gengsi melakukan pekerjaan apapun asal halal.